Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di pamiarsa dina acara dongeng Sunda garapan Kang Wawa anu nyanak carios judulna Halimun Cinta rekaan wargi Ka Iwan wilujeng ngabandungan. Lena geus janjian jeung Tanu arek papangi. Harita langit sore mimiti poek waktu Lena ngajalankeun mobilna lalaunan. Karasana di jalan antara kesel, panasaran, jeung kahariwang anu terus ngageremet dina pikiran Lena. Tempat gawe Tanu di luar kota aya di daerah Bandung, jauh kacida pisan di daerah Lena. Mun dipikir-pikir, pikeun nepungan Lena, Tanu kudu meakeun waktu leuwih tina 4 jam. Eta ngarupakeun pangorbanan Tanu. Eta oge anu nyieun hate Lena teu bisa sagemlengna ambek. Hartina Tanu katinggalna mentingkeun pisan. Gerentes Lena bari nyekel setir pageuh, tapi sajero-jero amokna aya rasa bungah anu nyelap lalaunan. Sahanteuna Tanu masih datang, masih nyumponan kahayang Lena pikeun papangi. Hartina meureun Tanu masih paduli, masih neuneun perhatian anu sarua siga baheula. Sawaktu janjian oge Lena siga ngolo, apaan sakantenan aa tiasa uih heula menakan ibu. Ceuk Lena harita basa janjian lantaran indungna Tanu teh sadaerah jeung Lena. Kitu ngolo Tanu supaya daek datang. Jeung kabeneran Tanu nyanggupan. Mobil Lena terus ngabelesat nemus jalan anu mimiti pinuh ku lampu peuting. Angin ti luar nyuruwuk kana kaca mobil. Tapi hawa tiis eta teu bisa niiskeun hate Lena anu ti tadi karasa panas. Sapanjang jalan kecap-kecap Tanu dina telepon masih kadenge ku Lena. Tanu mere beja yen manehna rek datang nyumponan kahayang Lena. Rarasaan Lena Tanu nyarita, sakedap deui urang penak Len, aya nu kedah didugikeunnya. Pondok tapi berat, tapi teu siga biasana. Tanu anu sok lemes jeung sok bisa nenangkeun. Tadi mah kadengena siga keur neuneun beban anu hese dipedar. Eta pisan anu nyieun Lena beuki hariwang. Pikiran goreng mimiti datang silih susul. Tanu rek ngajauh atawa naon Tanu capek ku sagala masalah ieu? Atawa ieu teh bener-bener jadi tungtung tina hubunganana? Jeduk dada Lena karasa sesek sorangan. Lena gancang ngusapan panona anu mimiti baseuh. Manehna mung ceurik samemeh papanggih, mung katempo lemah. Mobilna tungtungna asup ka parkiran tempat anu geus dijanjikeun. Hiji tempat biasa, lamun Lena jeung Tanu osok babarengan. Tempat anu pinuh ku kenangan, tempat anu sababaraha taun katukang jadi saksi kumaha hubungan maranehanana beuki deukeut. Didinya Tanu kungsi seuri bari nyuapan es krim ka Lena. Didinya oge Tanu kungsi nyekel leungeun Lena bari nyarita, upami aya naon-naon Len teu kenging dipayunan ku nyalira nya. Ari ayeuna tempat eta malah nyieun Lena beuki sieun. Barang panona ningali hiji mobil hideung anu geus diparkir ti heula, napas Lena langsung kateken. Mobil Tanu. Aya nu ngagebret dina dadana. Sono bunga kahayangna lumpat terus ngarangkul Tanu. Kabehanana datang sekaligus nepi ka Lena kudu narik napas jero-jero. Berarti Tanu geus datang ti tadi. Ceuk Lena dina hatena lalaunan. Sakorejat rasa keselna siga ngaliwur.
diganti ku rasa haneut anu teu bisa dibohongan. Kumaha oge tanu geus nyempetkeun datang jauh-jauh pikeun nepungan Lena. Tapi teu lila inget deui kana sorat tanu dina telepon, kana caritaanana anu ngajak pajauh, kana sikap tanu anu akhir-akhir ieu jadi robah. Hate Lena anu tadi rada tenang ujug-ujug nyelekit deui. Sieun, hariwang, jeung kesel. Mun nya ieu jadi panungtungan, kumaha? Pikirna Lena dina hatena oge. Lena netep dirina dina kaca spion. Manehna maksa seuri. Sanajan panona geus semu beureum kunahan rasa. Leungeunna sempet ngageter waktu mareuman mesin mobil. Sababaraha detik Lena ngan cicing di jero mobil, ngumpulkeun kawani pikeun turun. Tapi hatena kalah kabeuki teu puguh. Sagala kenangan jeung tanu muter dina sirahna siga film anu diputerkeun gancang. Mimiti wawuh ti leutik nepi ka ayeuna jadi jalma anu paling deukeut dina hirupna. Tanu lain ngan saukur kabogoh pikeun Lena. Tanu geus jadi bagian tina hirupna. Kukituna Lena teu siap lamun kudu kaleungitan. Antukna Lena muka pantau mobil lalaunan. Hawa peuting langsung nyampurkeun kana kulitna. Lena ngalengkah lalaunan. Bari panona teu leupas neangan sosok anu ti tadi nyieun hatena guliga. Lengkahna karasa berat. Beuki deukeut ka jero tempat eta, deg-deganana malah beuki tarik. Teu jauh ti panto, Lena ngajanteng heula. Panona nyusud unggal juru ruangan. Aya sababaraha jalma keur ngawangkong. Aya sora musik lirih kadenge ti jero. Lampu-lampu koneng nyieun suasana karasa haneut. Tapi keur Lena peuting eta tetep karasa tiris. Geus kitu, panon Lena eureun dina hiji sosok di belah katuhu ruangan. Nyaeta nyatana Tanu. Nangtung nyorangan, make kaos hideung polos jeung jaket abu-abu anu biasa dipakena. Beungeutna katingali cape siga jalma anu geus lila mikiran hiji hal. Barang Tanu ningali Lena, Tanu langsung ngangkat leungeun katuhuna. Nyirian yen ti tadi geus nungguan. Dina detik eta aya rasa anu ngablesat deui dina dada Lena. Bunga, sono, kanyaah anu salila ieu disumputkeun ku amarah. Kabehanana datang babarengan. Panona mimiti karasa baseuh deui. Sabab sakumaha oge Lena nyoba amek ka Tanu, hatena tetep moal bisa ngabohong. Masih nyaah pisan kalalaki nu ayeuna keur neuteub manehna ti kajauhan keneh. Mung dugi ka dieu saheulaanan pamiarsa dongeng Sunda ti Kang Wawa anu ngaguar carios Halimun Cinta rekaan wargi ka Iwan. Hatur nuhun tina perhatosanana, tepang deui dina sambungan salajengna. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.